Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam cerita Sunda. Cerita ini diambil dari buku saya sendiri yang berjudul Beja Keur Barudak. Kali ini saya akan membacakan cerita Ngala Kunci. Let's listen up. Ngala kunci. Sarua jeung ngala suluh keur ngabeberang oge sok ngala kunci. Cenah kunci teh matak sehat kana awak. Malahan ku Profesor Yaya urang Situraja cenah kunci teh dijadikeun bahan utama keur kosmetik di Korea mah. Profesor Yaya pituin urang Sunda anu ngamukim di Korea. Anjeunna cenah ngajar di ditu bari ngembangkeun panalongtikan hasiat kunci. Pantes cenah urang Situraja mah gareulis awewena teh. Kulitna koneng umiang, dasokna dalahar kunci. Bener henteu mangga urang nyanggakeun ka para inohong anu nalungti kunci. Nu biasa ngalakunci mah awewe, da geus biasa ngurus dahareun. Sok ngahajakeun si emak, si nini jeung si bibi balik nganteran mengkol heula ngalakunci. Ari barudak awewe mah marengker pre wae ngalakuncina teh. Enteng banget sabenerna mah ngalakunci teh. Naon sababna enteng? Nah da tinggal nyabutan takal kunci mah di kebon awi. Bayatak lakar daek saha wae nu hayang moal aya nu nyaram. Banggana ngalakunci sanggeus meunang nyabut. Kunci diburug-burugeun satumpukan. Terus daunna dicaca gubedog. Tinggal tangkalna wungkul warna beureum. Geus kitu akarna dipiceunan meh teu rambos-bos da ngewa katingalina. Pok Nyi Sarmi nyarita ka Nyi Entas. Urang di kebon awi ieu wae nya ngalaan ameh teu jauh teuing balik. Nyi Entas ngajawab bari ongkoh wae dongko teu ngalieu da keur ngarabutan kunci. Nya hayu da loba di dieu oge ongkoh keur meujeunna di ala. Tangkal kunci dipotongan kira-kira 10 cm. Can beres eta teh da kunci mah kudu dibukaan lapisan warna beureumna. Mukana disoeh-soehkeun salamar-salamar. Geus kitu katingali bagian jerona semu hejo carulang atawa putih tulang cenah cek budak ayeuna mah. Nu di alana teh nya bagian nu jerona jeung bebendul nu konengna minangka nu haneut kana awak. Atuh kunci anu sabugbugan teh ngan meunang sapiringeun lamun geus diseupan mah. Teu ieu ngarasula da ilaharna kitu ari ngalakunci mah. Kunci dicoelkeun kana sambal tarasi teh ngeunah pisan komo bari sangguna pulen jeung haneut mah. Teu eleh ku ngeunahna daging hayam atawa daging sapi. Dahar jeung lauk asin katut sambal tarasi oge jalan minangka baturna kunci mah. Masih keneh ngalakunci mah tepi ka ayeuna oge nganu daragang wungkul. Geuning ayeuna mah kunci teh sok didagangkeun. Da lolobana jelema geus tara ngalakunci. Kunci dihideurkeun ku tukang dagang ka unggal imah. Dibungkusan ku daun koneng hargana 1000-an. Baheula mah tara aya nu dagang kunci. Dasar rea pada ngala di kebon awi. Meureun ayeuna mah ku teu ari da loba rupana dengan sangu teh. Ngamangfaatkeun anu aya di sabudeureun imah pikeun kadaharan sapopoe. Geus lumrah tur karasa gede hasiatna kana awak. Tara ieu mineng ka dokter atawa ka puskesmas da jauh lamun pareng ka Bancen. Cukup ku ngala dangdaunan atawa bongborosan pikeun ngubaranana. Geuning Allah Subhanahu wa ta'ala mah tos nyadiakeun sagala rupina pikeun kahirupan manusia. Tinggal urang syukuranana. Itulah cerita ngalakunci. Terima kasih sudah menyimak. See you. Diantos subscribe-na, like, comment, and share.